Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina video ieu nyaritakeun pagelaran sandiwara Sunda anu judulna Putri Karang Gumiwang, disutradara ku Wakabul sareng pimpinan produksina ku Ibu Ida Laila SPD, anu digelarkeun di Gedung Rumentang Siang Kota Bandung kaping 25 sareng 28 September waktos 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Para pelaku anu aya di carita nyaeta Jaya Laga, Jaya Rasa, Cengir, Sarawini, Putri Karanggumiwang, Konde, Ocih, Raja Karanggumiwang, Raja Pasebrang, Patih, sareng Ponggawa. Di hiji leuweung, Jaya Laga, Jaya Rasa jeung Koded keur ngobrolkeun hiji tahta karajaan anu sing sahawai jalma anu bisa mi istri putri raja eta bakal jadi jalma beunghar, teras bakal diangkat jadi raja. Keur kitu aya hiji istri anu ngaringkih menta tulung, anu akhirna ditulungan ku Jaya Laga jeung Koded. Eta istri namina Sarawini. Aya hiji kasepakatan yen bila mana di hiji poe aya istri anu dipendakan ku maranehna, yen salah sahijina kudu nikah sareng eta istri. Maranehna silih nuding sabab alim nikah jeung Sarawini anu buruk rupa. Koded aya akal make jalan tarung. Saha wae anu unggul dina patarungan eta maka kudu nikah jeung Sarawini. Boga kurang pada alim nikah aya awewe jalan anu sae kurang satu bae kata magi eta mah amanat jeung edan terus tapi omat ulah di dasaran kurasa ngewa sok komo nganggap musuh ieu mah ditumut ka jeung edan kakang angkeun ieu kadieu dengekeun lamun kaula anu kaula tuan unggul ulah lain somong jeung tapi ilmu adik kaula geus kaukur nepi ka mana sakeumeuh jeung bajuna teu acan tangtos bawa tuang lai anu ade anu ilmu kamu kubalina pilih di putih bener mana yuk bawa aduh banget aduh anu omat teu kengeng ngangge pakaran yuk raja mah kumaha pilih nojos anu saksian kemana siap anu ayo kakak ayo siap Akang oke siap di. kamu benar aku biar aku rek tarung teh ieu Oh, nya sok atuh. sok kakak Sok. Gerak, cakeudeun. nah marai mani siap itu gua siap aku kakak marji rai pasti eleh kapan bujeng-bujeng rai sadayana jago hadapan oge eleh kagela gama Oh, malah eleh teh. nah ini aku kakak ngarah kakak Jelaga biasa kawin jeung si Sarawini alias si goreng patung ngahina sote mun urang nyebut mana Lisa Blackpink karena hirang Oh,
itu kumaha rai atuh. Nyaangkeun. Sok atuh ieu. Sok lah. Siap, Kakang. Sok. Dan cah. Aku paling hiu. Hele. Aling. Atuh rai dijejak mah. Akang anu meunang. Aya kudu kawin kasih ieu ye. Mereka lot moal ya teh. Ngerasa jengkel anu jadi adi teka hudang nafsu amarahna jaya laga rek nyieun reka berdaya reka akal berdaya anu lanti Rasa. Ayo. Siap, Kakang. Ayo. Enggeus lah. Ayeuna jeung ramang hayang geus aturan samodel kieu. Tayona teu percaya ka anjeun. Kepercayaan kumaha ieu teh, Kakang? Ya. Maksud jeung ramang kumaha anjeun. Pantes jeung dengan jadi raja. Ari PT. Malaya beleye teu boga hoja. Pokoknya harapan musuh atuh. Salian bakal teh bakal ngerakeun bakal ngeureun. Kakang, bener ya teh saya tahu teh. Sugan bener we boga ilmu. Ari PT mah dipikarunya kieu. Saya sayona we alasan diajar maglom ilmu teh. Anu puguh mah meak-meak harta dipake teu puguh. Erasa. Kaula mah aya buktina. Aya Kakang, jaga taungan. Ulah abang kena bibir teh ngomong. Reta tetuangan. Kaulah mah kena lawan sote. Ngahargaan teh belajar. Lah motong loba alasan jaya rasa. Aku eta boga ilmu nanaon kitu. Bahkan jadi raja andika halusna di dapur ngawlaan penggawa. Kurang ajar siaga. Lain teh kawan. Kawane gitu. Ayo orang pada tempati ke kaulah. Ayo, rasakan yang kaulah. Ayo. Sakan senjata. Ayo, udang siaga. Udang. Parantos ai salira anu unggul. Akan parantos kawon kurai. Hiji poe Jaya Laga jeung Jaya Rasa mendakan patih. Pas gitu datang hiji istri anu kalintang geulisna. Nyaeta Putri Karang Gumiwang anu akhirna ngaku yen manehna teh Sarawini. Anjeunna kabur ti istana sabab karajaan direbut ku karajaan seberang. Akhirna Putri Karang Gumiwang nikah jeung Jaya Rasa. Sabab pas dina pertempuran Jaya Rasa anu menangna. Tadina Jaya Raga ngarasa hanyakal sabab ngabohong pas tempur. dari ikut terus loba para raja para satria datang kayu patepatan rek kusir kaula kusit lamari orang macam tu menguku ngandong sesuatu kodol seba nyawa
kayu patah-patah. Cindekna, bisnis perajinan, kurang-kurang jangan pantek-pantek pemakaian, bocoran baik. Anu bae. Mami teh paraji sebut-sebut ku eta. Dan berani bilang siya. Nya nungguin bidan ya. Jangan, nang sana kau lah. Ya, bener. Jawab. Jijis ku kesaktian jeung ku kegagahan kau lah. Sanajan awang pintar kan kebenar. Bisa akan sekarang bisa mungkin langit mereka mega cari paribasana. Kaulah jaya laga, ngorek mundur ku sasiku, ngejar ku satujar bea. Siwa sakena siwa bentar. Sanajan anu kabegas angkatan pantai kalah angkatan masa. Sarapan kaulah. Iri ke mana? Koya ke mana? Ajak tahun di luhur gunung sabra tahun, ajak perang di sagara sabra bulan. Sekarang sabut perang kau. Ayo di kaulah. Kurang kau kami. Tahu. Enggak. Enggak pati. Ajak kakian bakal, aduh itu apa? Tidak, Jadi. Wah. Samali, sarung kakang Jaya Rasa mah. Putra teh parantos pasti dijanji. Lain hati, bersirup bebarengan amat. Den, calon bojo akang mah si Sarawi ini bener tuh. Kalau Sarawi ini Ah, itu kawan anak. Jadi iya, dari hari suara. Leres pisan kakang. Jadi iya, anu tadi pakai baju Sarawi ini teh. Leres pisan kakang. Irai. Jadi iya, di karang biwang calon garwa akang teh. Leres pisan kakang. Irai. Cawan garwa salira. Baik. Kakang. Milik tarapah ini bagja tarapah ala malah kade mau jadi goreng cenir. beres seurang oge naon. Yang jujur balik kemari mah masuk aya burungna. Mangga Nah, bener pisan cenir. Bilang kunjungan kali ini. Kasih saya langga
Oke, kasih Jaya Rasa sama mantap. Kawijaksanaan ayat di dakwaan. Aku ayat nama cik. Kumaha saya nak kasih. Ieu we atuh ayeuna nama. Ulah rek cumarita bari nyieun hiji kaputusan. Adi akang Jaya Rasa. Harap Andika Geradika ada di suara sekalian jadi raja di negara. Keun perkara akang mahi. Kaulah rek ka raskeun tapak lacak jeung Rama. Jadi raja di negara Sagadi. Ngan saajana kaulah jadi raja. Kaulah jeung si Cenil. Rek ngalalana nyupri ilmu panemu jampe pamake tumbal sarana. Kumasa kagagahan jeung kasaktian kaulah geus dibanda. Tapi bab kejujuran jeung kacembaran hati. Eleh, kaulah menjadi hari. Soki, satataji dimakan. Imbalan mereka. Sakitu keputusan kaulah. Ayat kayun. Abang kena kudak menang. Lunan ragu kami sudah tetesan anda dalam kadang dewakan sukma. Berkarase. Gara-gara itu ibadah kejebaran hati. Baca kata kamu. Dan kamu kasih Jaya Laga. Ama ayah pemerintah hidup kasih. Gimana? Iya kasih. Sada cenamia. Bayar hidup kena nyaksian tuang raih. Mung sakitu wae video anu dihaturkeun. Mugi video ieu nambih wawasan keur urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu suara, anu katelahna putri Karanggu.